Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum sadayana urang masih kene tiasa sasarengan tiasa bertepang deui sana. Sok sanaos mung di jomantara ngalangkungan channel Carsun Makekok dina dinten ayeuna insyaallah urang medar deui dongeng Sunda garapan Carsun Makekok anu nya jejer di pangumbaraan karya Carsun Makekok bagian anu ka 40 genepna. Mitra-mitra kaum dangu sadayana kumaha daraman dina dinten ayeuna atunya nuhun pisan upami damang mah eta pisan anu diharapkeun siang cineremungina. Atuh kana nuju ka papatenan, kana nuju keing kemusibahan. Mudah-mudahan segala sesuatu sing engal-engal diangkat ku Allah Subhanahu wa taala tur disehatkeun, dibiasakeun deui ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh ku kituna mitra-mitra pipados ngaturkeun nuhun pisan kasadayana terus masihan subscribe-na terus ngaluangkeun waktu terus ngadukung kana channel Carsun Makekok ieu mudah-mudahan channel ieu sing janten channel anu langkung majeng deui tur tiasa masihan mas hiburan-hiburan anu langkung sae deui ka para wargi sadayananya. Anu dina dinten ayeuna di mana we ayana nuju mararanco tangtos tangantosannya anu sok biasa mah gitunya anu resep tur mika cinta kana seni budaya Sunda etang-etang ngamumule seni urang we seni tradisional budaya Sunda. Hatur nuhun ka urang Cililin, hatur nuhun oge ka urang Cipongkor Cibarusa, hatur nuhun oge ka urang Cikancung Cicalengka, ka urang Bandung nyatana tatani pangintennya. Aya urang Muhammad Toha na wilujeng ngadangukeun ka urang Kembarna wilujeng ngadangukeun ka urang Kampung Lima Babakan Priangan aya Bapak Iret di Babakan Priangan wilujeng ngadangukeun we Pak Iret. Oke anu nuju di Daramal di kompleksi sadayana aya Bapak Heri, Bapak Eki, kaula muda-mudi anu ti Karangnunggal Tasikmalaya wilujeng ngadangukeun di Segog namanya di Segog di Cikaret wilujeng ngadangukeun wae. Aya oge anu ti Banten Pandeglang, terus oge aya anu ti Cileungsi Bogor, Ciapus, Cikaret, wilujeng ngadangukeun kasadayananya di Cikatomas Tasikmalaya. Mangga atuh oge aya anu ti Sukabumi, Cianjur, anu nuju di Daramal di Saudi, anu nuju Daramal di Taiwan, wilujeng ngadangukeun mudah-mudahan sing sararehat sadayananya. Atuh aya urang Subang, urang Subang. Aya oge urang Majalengka, teras Kuningan, ka urang Lur Agung kumaha dararama urang Lur Agung. Mangga wilujeng ngadangukeun dongengna nya. Atuh ku kituna kumwelah kasadayana moal diwiji-wiji nya anu teh kasebat. Mudah-mudahan dina dinten enjing kasebat hapunten anu kasuhun pisannya. Mitra-mitra supados teu nyangkolong ting kana waktu mangga urang dilajengkeun wae dongeng Sunda teh wilujeng ngadangukeun. Yanti Kajaran si Afrika, Kang. oh kajaran si Afrika cek Neng Yanti bari imut ngaglenyu ari panona ngareret nutup antep ka lalaki anu keur nyutiran nyaetana Pendi. Kang, Kumaha Yanti? kunaon kan ieu hate teh ambil mani terus terang Terus terang kumaha? Kang, akang teh
mantan abdi hiji-hiji Kang. Gebeg Penny anu tita tadina asa tenang ngeradak ngarenjak tur ngegebeg barang ngadenge ucapan Neng Yanti anu sakitu jelas tur ecesna nyebutkeun secara henteu langsung manehna teh mikayung-yung ka manehanana. Maksana kira Yanti teh kumaha? Maksana Yanti teh Abdi teh tiasa ngapohokeun ka Akang. Anu ibarat Akang teu aya, juga teuing di Kang. ceuk Neng Yanti. Nah geuningan nyarios kitu Yanti. Neng Yanti teu ngajawab. Ngutang kana leungeun Pendi anu keur nyetiran. Awakna ngeleleneh kana pelebah tak-tak Pendi. Kamu ngahiliwikna minyak anu dipake ku Neng Yanti. Tur aroma anu ciri khas ti saurang awewe anu ngahudang rasa kalalakianana Pendi. Tapi kur sakadar perasaan Pendi sakuat tenaga sakamampuan manehanana ngajaga ulah sampai lagrag kaimanan manehanana kagoda ku awewe. Pok Pendi nyalengorkeun temanganana anu keur memang tegang karasa ku manehanana. Yanti, ayeuna teh urang keteras ka mana? Kang, Neng Yanti bari nutup deui ka Pendi. Yanti, Kang, ayeuna urang teras ka mana? ka Asia Afrika tuh Kang. Oh nya tuh. Mani ngeraskeun wae. Oh henteu. Akang teh nya beli hilap we. Teuing Akang ngomong kitu. Kitu kumaha? Mantap. Neng Yanti miwit. Ari Neng Yanti sok cuat-cuit kieu ye. Cai akang nu nyetiran ye kek kumaha pamiti banting. Mana atuh Kang? Cek Neng Yanti bari ngagelehe deui kana tak-tak Pendi. Estun geus karagap ka Pendi dina jero mobil. Lantaran ngarasa Pendi teh jalma anu bagir. Tapi sabager-bagerna Pendi lain bager ku masalah anu lalayeuna. Tapi dina ucap lampah jeung sagala teh Pendi memang bager. Neng Yanti percaya naon anu disebutkeun ku babaturanana yen Pendi teh memang katingalina jalma bager. Memang anu sayaktina Pendi geus menang karasa ku manehanana digoda sababaraha kali ku manehanana. Teu nepi ka waktu harita Pendi can pernah kumaha-kumaha ka manehanana. Komo deui ari nyieun takewuh anu teu baleg mah ka manehanana jara rawuhkeun keur Pendi. Keur mah kitu Pendi teh mung kaiket ku masalah percintaan eta nu pang-pang nama muku Pendi dijaga. Barang harita asup mobil ka Jalan Asia Afrika. Pendi rek asup ka restoran katingali aya mobil anu katigali ditumpakan ku sababaraha urang jalma. Mobil mewah warna beureum atanapi warna abu-abu lantaran saru ari peuting mah. Itu mobil teh warna abu-abu kunaon asal keluar galiong kitu teh. Ceuk Pendi bari nyejegas na cekit. Harita gas maksad teh sanes gas remna. Rem harita ditincak ku Pendi nepikan nyakit. Mobil urun sapada harita. Pendi merhatikeun kana nu aya dina jero mobil. Anu tetela
senajan saliwat yen eta nu jelema dina mobil teh tetela geuningan salakina Kiranti anu ngaran Kusnadi jeung opat baladna tur aya hiji tambahan hiji awewe anu memang dipigikeun Kusnadi. Katingali eta jaret dina jero mobil teh bari selisirian teuing nginum naranahaon. Pokona mah dina jero mobil teh katinggalina keur hura-hura bari mobil di ngajalankeunana ngebut maju ka belah wetan teuing rek nuju ka mana. Yanti Yanti terang teu sanu dina mobil mah. Eta mah siga carogena teh Kiranti. Memang naras eta teh carogena Kiranti. Nah make aya di dieu nya peni ngahuleng menyakan kunaon juga di dieu kunaon jeung eta mah seueuran kitu jeung sah mobil katingalina aya istri kan. memang aya istri tapi akan terang eta duka saha sangka tinggalina meni hura-hura kitu kumaha lamun cilakanya cek peni ngawawaas kumaha lamun cilaka cenah eta make mobil keluang galel bari jeung tarik. Memang benar Kusnadi dina make mobilna dina nyupiranana harita kayaan keur mabok. Nya kitu di opat baladna jeung hiji awewe anu ngaran Mary rek nuju ka kota Lembang cenah dina wekayaan tengah peuting kitu. Kusnadi terus ngalajukeun mobilna ka kota Lembang. Sageus nepi aya di kota Lembang asup ka salah sahiji komplek di daerah kota Lembang nyaeta komplek perumahan. Sageus mobil asup ka hiji komplek satpam keluar mukakeun gerbang mobil diasupkeun ka jero imah anu katinggalina mewah tetel eta teh pila anu mangrupakeun pilana bogana Kusnadi. Pok salah saurang babaturanna ngomong bari turun tina mobil. Kita udah nyampe di pila nih. Ayo turun. Kusnadi jeung Mary sireret. Terus Mary imut ngagelenyuk bari pok ngomong ke Kusnadi. Mas, ini siapa Mas? Ya, ini rumah saya. Kenapa Keman? Enggak, rumahnya mewah banget. Ya, biasa aja. Cek Kusnadi harita bari nyepeng leungeun eta awewe anu seksi nakrana. Sageus kitu Kusnadi jeung eta awewe kaluar. Kusnadi pake neng-gendeng jeung eta awewe. Ari babaturanana anu opatan darariuk dihareupeun imah dina bangku anu geus disadiakeun dinya paraginiis. Bari nyokot minuman tina jero mobil. Opatan pesta pora udud minum jeung segala rupa. Ari di jero imah katingali meni sepi nakaranan eueuh sasaha. Kur aya satpam duaan oge dihareup di tempat penjagaan pos anu sok memang di simpanan satpam. Peni asup ka jero imah sageus mukakeun kunci. Bray. Imah dibuka. Katingali di jero imah pararoek cepret lampuna dihurung-hurungkeun. Katingali ayeuna mah mewahna eta imah kasorot ku sinar anu menang dihutkeun ku Kusnadi. Awewe anu dibawa ku Kusnadi nyaetana Mary luak lieu ningan ngitenan sakebudeureun eta imah bari nangtung. Sanes kitu Kusnadi nyampeurkeun. Mary. Ya, ada apa Mas? Senang banget aku ketemu sama kamu. Aku juga. Sanes kitu
Kusnadi ngangkep badan Mary. Kayan Kusnadi anu keur mabok geus teu inget kana purwadaksi na yen manehna teh boga pamajikan anu keur gering lumpuh. Nu antukna Kusnadi jeung eta awewe ngalakukeun pesta pora. Kusnadi di kamar sreget anak buahna ngajaga di hareupeun imah Kusnadi. Ari Pendi anu asup ka tempat makan atau di restoran pok ngomong ka Yanti anu ngiclik di tukang nana bari muntang kana dengan Pendi. Yanti Kang Kang calikna urang di pojok ieu. nuhun Dua anak nuju ke pojok anu memang katingali kosong. Sabab kebenaran dina waktu harita teh malam minggu jadi keayaan suasana teh rame. Pendi nuju ke sehiji pojok kek dua darariu. Bisa terus Pendi jeung Neng Yanti pesan makanan. Dua anak harita baralang dahar bari ngobrol. Pok Neng Yanti ngomong, Kang akan kerasa itu pun itu ini urang amang ka Majalaya Kang kumaha ayeuna teh kiranti teh nya. Neng Yanti ngajak ke Majalaya ka Pendi. Lantaran manehna masih ingat keneh ka Kiranti anu masih keneh can cagir. Kumahanya? Aduh Kang akan tos tiga hubungan katanan sareng teh Kiranti. Pendi tengah jawab. Neng Yanti penasaran ngali Pendi ngabetem. Kang Kumaha? ari akang teh kumaha mun teu jawab atuh. Malah atuh Kang Naon teh sih? tuh nya akang mah Cek Neng Yanti jengkel. Naon atuh? Cek Pendi bari neutup sikeut ka Neng Yanti. Dua titipan pantro. Atuh. Ser. Hate Neng Yanti ratu. Diteuteuk ku jajaka gandang kawas Pendi. Manehna geus teu kuat tahan perasaan. Kang Kumaha? aduh sampai dikasih deui. Ih, ari naon teh? Cek Pendi bari neruskeun deui daharna. Sok atuh, dituang heula lah. Engke ngobrolna. Cek Pendi. Nuhun Kang kumaha pengen urang ka Majalaya cekeng teh. Oh, ke Majalaya. Aya naon? Urang kabupina uwa bari sakapuna ningali ngajenguk ieu teh Kiranti kumaha ayeuna kasehatanana. Nah masih calik teh kursi roda tapi teu aca. Tos tamang deui tapi kumaha kitu maksud teh. Pendi ngahulem. Kang Kumahanya? atuh akang ngomong kumaha deui. Apa namanya ini makan libur Kang? Naon sih, ai anjing mah libur. Tapi naon? Bade alasan deui. henteu, memang teu alasan. Tapi akan siseuheun seueur cucieun seueur di bumi ini padaram lu pokona. Teu nyamutan eta tuh Kang kayak ku abdi di bantosan. Ih, piraku istri pangantosan isin atuh. Ih, nyaho teu atuh. Cek Neng Yanti
bari diukna pinah ka gigireun Penny. Anu tadina pahareup-hareup ayeuna jadi pagigir-gigir. Ih, meningali sagala. Atuh akan ngomong tuh hartos. Rasakan dengan aman atuh kan. Neng Yanti ngagejeg-gejeg ke Penny. Sika budak leutik anu menta jajan. Penny eleh geleng anu antuk nama. Ngomong beri nutup ka Neng Yanti. Anu cek hatena memang Neng Yanti teh geulis tur lucu. Penny imut kadeleng. Kalau kayak gini aduh akan tuh kenalan. Ih. Kumaha tuh kan? Nah. Tuh kan ya. Ya lah. Akan itu salah lah kalau Yanti mah, karena Yanti mah. Kang kusaha teh? Kalau Yanti Nah, buat kiranti. hilap atuh. Tukang dongeng rada error. Tukang dongeng kudu diteke kan? Nya bami aya mah teh. Cek Neng Yanti barang ngadenge Penny nganyakeun. Neng Yanti anu kacida pisan malah maina gurigah tena. Lantaran dina poe isuk maneh rek init ka Majalaya. Rek ngapungan anu jadi uakna bari sakalian cenah ngalongok ka Neng Kiranti. Urang teh teras ka mana tuh Yanti? Kacarana si Afrika kan? Oh, kajana si Afrika. Cek Neng Yanti bari imut ngaglenyu ari panona ngareret nutup antep ka lalaki anu keur nyutiran nyaetana Penny. Kang, Kumaha Yanti? kunaon kan ieu hate teh abdi mah terus terang Terus terang kumaha? Kang. Akang teh penonton abdi hiji-hiji Kang. Kepek Penny anu ti tadina asa tenang ngaradak ngarenjag tur ngegebeg. Barang ngadenge ucapan Neng Yanti anu sakitu jelas tur ecesna nyebutkeun secara henteu langsung manehna teh mikayungyun ka manehanana. Maksudna Yanti teh kumaha? Maksudna Yanti teh Abdi teh tiasa ngapohokeun ka akang. Anu ibarat akang teu aya. Juga teu di Kang. cek Neng Yanti. Nah geuningan nyarios kitu Yanti. Neng Yanti teu ngajawab. Ngutang kana leungeun Penny anu keur nyetiran. Awakna ngaleleneh kana pelebah tak-tak Penny. Kamu ngahiliwikna minyak anu dipake ku Neng Yanti. Tur aroma anu ciri khas ti saurang awewe anu ngahudang rasa kalalakianana Penny. Tapi kudu sakadar perasaan Penny sekuat tenaga sakamampuan manehanana ngajaga ulah sampai lagrag kaimanan manehanana kagoda ku awewe. Pok Penny nyalengorkeun temanganana anu keur memang tegang karasa ku manehanana. Yanti, ayeuna teh urang keteras ka mana? Kang, Neng Yanti bari nutup deui ka Penny. Yanti, tah ayeuna urang teras ka mana? ka Asia Afrika tuh Kang. Oh nya tuh. Mana
dibereskeun wae. Oh, henteu. Akang teh nyambil hilap we. Teuing akan ngomong gitu. Gitu kumaha? Ih, mantap. Neng Yanti milit. Ari Neng Yanti sok cuat-cuit kieu ye. Cai akang nuju mitiran ye ke kumaha pamiti banting. Malah atuh Kak. Cek Neng Yanti bari ngagerehe deui kana tak Penny. Estun geus karagap ke Penny di jero mobil. Lantaran ngarasa Penny teh jalma anu bagir. Tapi sabager-bagerna Penny. Lain bager ku masalah anu lalayeuna. Tapi dina ucap lampah jeung sagalana teh Penny memang bagir. Neng Yanti percaya naon anu disebutkeun ku babaturanana yen Penny teh memang katingalina jalma bagir. Memang anu sayaktina Penny geus menang karasa kumanehanana digoda sababaraha kali kumanehanana. Teu nepi ka waktu harita Penny can pernah kumaha-kumaha kemanehanana. Komo deui ari nyieun takewuh anu teu baleg mah kamanehanana jara rawuheun keur Penny. Keur mah kitu Penny teh mung kaiket ku masalah percintaan eta nu pang-pang nama muku Penny dijaga. Barang harita asup mobil ka Jalan Asia Afrika. Penny rek asup ka restoran katingali aya mobil anu katigali ditumpakan ku sabaraha urang jalma. Mobil mewah warna beureum atanapi warna abu-abu lantaran saru ari peuting mah. Itu mobil teh warna abu-abu kunaon asal keluar galiong kitu teh. Cek Penny bari nyejeg gas tak cekit. Harita gas maksad teh sanes gas remna. Rem harita ditincak ku Penny nepikan nyekit. Mobil urun sapada harita. Penny merhatikeun kana nu aya dina jero mobil. Anu tetela manehna geus teu bisa kapalingan deui. Apal sanajan saliwat yen eta nu jelema dina mobil teh tetela geuningan salakina Kiranti anu ngaran Kusnadi jeung opat baladna tur aya hiji tambahan hiji awewe anu memang diuk digigeureun Kusnadi. Katingali eta jaret dina jero mobil teh bari salisirian teuing nginum naranahaon. Pokona mah dina jero mobil teh katingalina keur hura-hura. Bari mobil di ngajalankeunana ngebut maju ka belah wetan teuing rek nuju ka mana. Yanti. Kah, Yanti terang teu sanu dina mobil meh. eta mah siga caragena Teh Kiranti. Memang leres. Eta teh caragena Kiranti. Nah, make aya di dieu nya. Penny ngahuleng. Menyakan kunaon jual di dieu kunaon. Jeung eta mah si urang kitu jeung sah nu bener katingalina aya istri kan. Memang aya istri, tapi akan terang eta duka saha. Sangka tinggalina meni hura-hura kitu kumaha lamun cilakanya. Cek Penny ngawawaas kumaha lamun cilaka cenah eta make mobil keluang galel bari jeung tarik. Memang benar. Kusnadi dina make mobilna dina nyupiranana harita kaayaan keur mabok. Nya kitu di opat baladna jeung hiji awewe. Anu ngaran Mary rek nuju ka kota Lembang cenah. Dina kaayaan tengah peuting kitu. Kusnadi terus ngalajukeun mobilna ka kota Lembang. Sageus nepi aya di kota Lembang, asup ka salah sahiji komplek di daerah kota Lembang. Nyaeta komplek perumahan. Sageus mobil asup ka hiji komplek, satpam keluar mukakeun gerbang. Mobil diasupkeun ka jero imah anu katingalina mewah. Tetela. Eta teh pila anu mangrupakeun pilana bogana Kusnadi.
salah seorang babaturan ngomong bari turun tina mobil. Kita udah nyampe di Dipila nih. Ayo turun. Kusnadi jeung Mary Sireret. Terus Mary imut ngagelenyuk bari pok ngomong ke Kusnadi. Mas, ini siapa Mas? Ya, ini rumah saya. Kenapa Kemang? Enggak, rumahnya mewah banget. Ya, biasa aja. Cek Kusnadi harita bari nyepeng leungeun eta awewe. Anu seksi nakrana. Sanggeus kitu Kusnadi jeung eta awewe kaluar. Kusnadi pake neng-gendeng jeung eta awewe. Ari babaturanana anu opatan dan riuk dihareupeun imah dina bangku anu geus disadiakeun dinya para giniis. Bari nyokot minuman tina jero mobil. Opatan pesta pora, udud minum jeung segala rupa. Ari di jero imah katingali, meni sepi nakaranan geus sasaha. Kur aya satpam belaan oge dihareup di tempat penjagaan pos anu sok memang di simpanan satpam. Pendi asup ka jero imah sanggeus mukakeun kunci. Bray, imah dibuka. Katingali di jero imah pararoek cepret lampuna dihurung-hurungkeun. Katingali ayeuna mah mewahna eta imah. Kasorot ku sinar anu meunang dihutkeun ku Kusnadi. Awewe anu dibawa ku Kusnadi nyatana Mary luak lieu ningan ngitenan sakebudereun eta imah bari nangtung. Sanggeus kitu Kusnadi nyampeurkeun. Mary. Iya, ada apa Mas? Senang banget aku ketemu sama kamu. Aku juga. Sanggeus kitu Pendi Kusnadi nangkep badan Mary. Kayan Kusnadi anu keur mabok geus teu inget kana purwadaksi na yen manehna teh boga pamajikan anu keur gering lumpuh. Nu antukna Kusnadi jeung eta awewe ngalakukeun pesta pora. Kusnadi di kamar sreget anak buahna ngajaga di hareupeun imah Kusnadi. Ari Pendi anu asup ka tempat makan atau di restoran pok ngomong ka Yanti anu ngiclik di tukang nana bari muntang kana leungeun Pendi. Yanti, Kang, Kang. Calikna urang di pojok ieu. Buanana nuju ke pojok anu memang katingali kosong. Sabab kebenaran dina waktu harita teh malam minggu jadi keayaan suasana teh rame. Pendi nuju ke sehiji pojok kek duana darariu. Saterusna Pendi jeung Neng Yanti pesan makanan. Duanana harita baralang dahar bari ngobrol. Pok Neng Yanti ngomong. Kang. Akang kerasa itu pengen ditan ini urang aman ka Majalaya, Kang. Kumaha ayeuna pikiran titenya? Neng Yanti ngajak ke Majalaya ka Pendi. Lantaran manehna masih ingat keneh ka Kiranti anu masih keneh can cager. Kumahanya? Aduh Kang, akang tos tiga hubungan katanan sareng Teh Kiranti. Pendi tengah jawab. Neng Yanti penasaran ngali Pendi ngabetem. Kang, Kumaha? ari
Malah atuh Kang. Naon teh sih? Tuh nya, akang mah. Cek Neng Yanti jengkel. Nah tuh. Cek Pendi bari neutup sikeut ka Neng Yanti. Dua titipan pantro. Atuh. Ser. Hate Neng Yanti ratu. Ditutup ku jajaka gandang kawas Pendi. Mana nak geus teu kuat tahan perasaan. Kang. Kumaha? Aduh, sayang bari teh hilap deui. Ih, ayeuna naon teh? Cek Pendi bari neruskeun deui daharna. Sok atuh, dituang heula lah. Engke ngobrolna. Cek Pendi. Nuhun Kang. Kumaha pengen urang ka Majalaya cekeng teh. Oh, ke Majalaya. Aya naon? Urang kabumina uwa. Bari sangat menangani ngajenguk ieu Teh Kiranti kumaha ayeuna kasehatanana. Nah masih calik ta kursi roda tapi teu aca. Tos damang deui, tapi kumaha kitu maksud teh. Pendi ngahulem. Kang. Kumahanya? Atuh akang mah kumaha deui. Apa namanya anjing makan libur Kang? Naon sih, anjing mah libur. Tapi naon? Bari alasan deui. henteu, anjing mah memang teu alasan. Tapi akang siseuheun seueur, cucieun seueur di bumi ini. Padahal merupakan Teu nyamutan eta tuh Kang, kayak ku abdi di bantosan. pihakku istri pangantosan isin atuh. Nyaho teu atuh. Cek Neng Yanti bari diukna pinah ka gigireun Pendi. Tadina pahareup-hareup ayeuna jadi pagigir-gigir. Meningali sagala. Atuh akang mah mending teu hartos. Rasakan dengan aman atuh Kang. Neng Yanti ngagejeg-gejeg ka Pendi. Siga budak leutik anu menta jajan. Pendi eleh geleng anu antuk nama. Pok ngomong bari neutup ka Neng Yanti. Anu cek hatena memang Neng Yanti teh geulis tur lucu. Pendi imut ngageleng. Kalau kayak gini atuh akang teh kunaon? Kumaha tuh Kang? Atuh Kang. Ya lah. Akan itu biasa nolak kalau Kiranti mah, karena Yanti mah. Kang kusaha na teh? Kalau Yanti Nah, buat Kiranti. hilap atuh. Tukang dongeng rada error. Tukang dongeng mah kudu diteke Kang. Nya apa mi aya mah teh. Cek Neng Yanti barang ngadenge Pendi nganyakeun. Neng Yanti anu kacida pisan marah maina gurigah tena. Ngan parabuna poe isuk maneh rek init ka Majalaya. Rek ngatungan anu jadi uwana bari sakalian cenah ngalongok ka Neng Kiranti.